Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji sareng syukur urang limpahkeun ka Gusti Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sarta salam urang curah limpahkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kusabab anjeunna urang tiasa kumpul dina kagiatan ieu jeung deui dina kasehatan sehat, dina keadaan sehat walafiat. Teu hilap kanggo Bapak Kepala Sekolah ku simkuring dipika hormat, Bapak Ibu Guru nu simkuring dipika hormat, sareng sadaya rencangan ku simkuring dipika cinta. Dina kasempatan ieu simkuring pada memberkeun pentingna mika nyaah ka nagara sorangan. Zaman ayeuna tos loba jalmi nu teu nyaah ka nagara sorangan. Misalna anggota-anggota pemerintah nu ngalakukeun korupsi, padahal eta teh ngaruhikeun nagara. Urang tiasa numbuhkeun rasa nyaah ka nagara sorangan dina hal-hal nu leutik heula. Misalna urang tong ngalawan hukum, ngajaga lingkungan, sareng menghargaan hak-hak jalmi lain. Insyaallah mun misalna eta tilu cara dilaksanakeun, Indonesia bakal maju sareng warga negarana bakal makmur. Mun sakitu nu ku abdi tiasa disampaikeun. Hapunten milih aya kecap-kecap nu teu maranah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.